Jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Bang. Naon? Kang ngalakukan pop Sunda. Waktu nitahna ayeuna mah make ieu atau kata-kata akronim atau ari nitah teh ayeuna seperti pop Sunda meureun dibaca nanti jadi pop sun. Ayeuna pan gaul. Ayeuna seperti ngaran Asjam berarti Asep Jahanam, berarti ayeuna si Cedo berarti Cecep Dolimin. Ayeuna lamun tina musik ayeuna seperti Parling nya, berarti gitar jeung suling. Ayeuna berarti pongdut berarti jaipong jeung dangdut gitu. Ai targong naon? Ke kekarangareung aing ah. Ai targong naon? Ai targong teh singkatan gitar jeung bagong. Si kuya asal aing ngomong teh teu dicalana.